perang teh ya, kapan perang kudu aya ahli perang, tentara berarti TNI ahli perang, polisi mah lain tukang perang, tukang priwit mal bisa perang polisi mah moal tukang perang mah TNI lamun di negara tentara wah bahaya. Aing geus prak-prakana nama perang teh rakyat-rakyat keneh, urang ningali Baghdad, urang ningali Suriah, urang ningali Yaman, ningali Turki. Prak-prakana nama engke atuh rakyat dibere senjata perang. Atuh ngaranna ge rakyat dididik paling geus saminggu 2 minggu. Ai tentara makan geus jelas lumpat sabaraha kilo sapatuna geus jelas teu menang lecep. Babawaan dididik perang mantak janama lamun titah perang teh resepeun sebab dunia pokos tukang tinju titah tinju atuh resep kos tukang main gaple waduh dibere kartu gaple atuh geus keong bae keong jasa dunia na di mana kos kiai mun Haji Pudoli neuleuh panggung geus keong bae teh dunia atuh. Masya Allah. Nah kuari bayi urang teh ieu kita perang embung sebab teu dididik perang urang dididik teh isuk-isuk ngawuduk henteu rek deres ngawuduk atawa ngupat henteu ke kantor ka pasar ieu mah henteu rek ka mamana ge ngawuduk banyak urang Indonesia mah tolol ojo dikidam bako mukhalafat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama tuqadu dan nanging pastine den akadan Yahudna limas lahatin karena arah-arah kamaslahatan kadhu'fina kaya lemah ingsun sadaya bikillati adadin kalawan kidi kebing bilangan wa uhbatin lan cawis-cawis awraja islamihim atawa karena ngarap Islam ya kufar aw bali jizyatin atawa ngawehaken jizyat yakni upeti Failam yakun makalamun waranana wa dha'fi Failam yakun makalamun waratinmu ya dhafi jazat makaunang Yahudna arba'ata asyurin ing 4 pirang-pirang bulan la sanatan waranana ing satahun wa kadza dunaha fil azhar wa kadza lan halaka ya ikilasana lasana dunaha ing dalam saandapeun arba'ata asyhur fil azhar ing dalam bonggu kaul azhar walidafin tajuzu asasinina faqat lan kena arah-arah lemah wenang Yahudna ing 10 pirang-pirang tahun balag wa matazada 'alal jaiz lan samangsa ya imam ingatase kang menang fagaula tafriqi sufqati maka iku ucapan roro ne misahaken akad para
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kersaning Gusti urang dina minggu ieu amprok deui sakumaha biasa ngalaksanakeun tugas mulia yakni thalabul ilmi dina mingguan nu salila ieu libur 4 minggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang asana libur wah kegiatan aya ge nu nanyakeun hanjakal tukang dagang doang. Aduh cenah ieu perai nu teu dagang mah biasa bae. Tapi teu kitu aya anu memang hayang ngaji bae. Teu ngaji teh teu betah. Ku sebab jelema meureunana pagawean. Dagang teu boga modal. Haju renang geus kolot ka mamana hararese duit teu boga ni ngaji cek ngaji teh pelampiasan. Oh masalah sih daripada ke puncak pelampiasan mah ni ngaji malah mah tas ngaji ge teu balik. Lohor asa ngaji teu balik we datang ke pemajikan ge leungit teu. Oh ieu ngaji pohara amat batur mah geus baralik nyana mah getol amat jeung saha ngajina. Tah sakali deui alhamdulillah sabada perjalanan ibadah haji di awal berangkat tepikeun ka balik teu aya halangan naon. Salamet tur sararehat bahkan timbangan awak nambah lalintuh ngadahan daging ontang beureun di ditu jan. Nilah kuloba kegiatan di ditu berang penting kegiatanana eueuh deui walti ka masjid we. Toaf teh sajam asana angel sajam toaf teh mun dihandap mun rada deukeut kurang mun di luhur sajam setengah atau mungkin mun lalaunan 2 jam dihandap toaf sajam. Waduh cenah angel toaf di pasar mah jam 7 datang ke jam 11 sakeureung mah perasaan 7 8 9 10 4 jam teu anggeus toaf di pasar can kabeli kabeh isukna toaf deui salila di Mekah lobaan toaf di pasar batur tapi tah kurang ditu kula mah milu doang. Ya Allah ya Rabb. Jadi beda teh resep. Ai di Baitullah mah teu resep, ai di pasar mah resep. Jadi ku resep mah moal aya ngeluh, moal aya capek ku resep mah. Jelema main catur ti magrib datang ka subuh teu tunduh ku sebab resep. Coba baca Quran. Paeh di dinya sana. Digotong bisa. Sebab teu resep. Tapi dibalikin aya jelema resep baca Quran ti magrib datang ka subuh atuh masalah nyana teu resep main gapleh atawa catur atuh teu betah. Jadi kumaha karesep aya jelema nu resep toaf deui beres toaf deui teu capek lantaran resep di dinya ruhna dibere toaf di pasar teresep sebab nyana tersepen karena barang-barang dunia.
Ieu ge urang ngaji tah di jam 8 eureun jam 10 nu resep ngaji mah kurang. Pan anu resep ngaji mah neuleuan jembe nyinggung kiai. Angel teh kiai eureun demo nyana. Tak kumaha karesep-karesepna. Urang jeung awewe pamajikan urang betah jeung awewe lantaran bogoh jeung kabogoh atawa jeung pamajikan. Atuh ngobrol jeung pamajikan ti isu kabeurang betah. Tapi urang boga pamajikan urang teu bogoh ka pamajikan. Atuh kos urang ngarendeng jeung kebo. Itu teu betah. Teu jeung kebo urang teu betah piteuk bae lu aya pan. Teu betah. Aya keur carita ka betah. Maksudna dongeng kitu teh naon? Ragap diri urang betahna di mana? Mun cicing di masjid sabaraha jam betahna, mun cicing di hareupeun TV sabaraha jam betah. Betahan mana? Jang ngukur pangkat urang teu kudu ku batur ku urang we ukur. Jaing aya di hareupeun TV mah ti isu kabeurang teh betah. Kunaon aya di masjid mah sakumaha aya pakuan. Sakumaha aya paku, masyaallah. Aya naon geus ukur ku urang kitu keneh babacaan kunaon ari maca Quran mah teu betah maca sholawat mah teu betah tunduh kunaon ari WA-an nya aki-aki goblok kuat teu rohna di dinya mun paeh neraka eta. Ulah sok nyeleuk ka dia tuh biasa bae sih. Masya Allah, kan bangun nyahoun teh gitu tuh. Tah, roh urang di mana ukurnya geus kolot urang. Betahna di mana? Nu dibabawa teh ku batur teh tasbih. Ieu mah nu dibabawa teh tipileutik. Lain HP TV leutik dibawa ka wawara roh urang di dinya ya masyaallah tafakuran ku urang geura aya naon di diri urang sok aya nu can betaheun ngaji aya naon ieu aing awak aing teu betaheun amat ngaji coba tanyakeun ka awak urang aya naon sih di diri urang di tika ngaji teu betah nyaritakeun hukum-hukum Allah sedengkeun urang dek balik ke Allah. Urang asal nanti Allah diurusan ku Allah hirupna ge nu Allah boga daya jeung upaya ti Allah. Kuari urang ngajauhan Allah sedengkeun urang bakal balik ke Allah tanya awak urang sia goblok awak kunaon teu betaheun amat lamun nyaritakeun kredit haram teh mah hayang dihalal-halal tolol amat sih goblok si awak. Ih goblok-goblok ge pan motor dipake ngaji teh nang kredit teh. Kumaha teh. Ya Allah, goblok si awak. Goblok-goblok urang ulah ku batur. Ku urang goblok si awak, tolol si awak. Kadengen ku anak, "Ci, abah jadi kieu." Abah jadi kieu ku hari kurang obat masalah ya. Horegadan hebat cak anak teh hebat ke horeg cak sara mah bagus gak goblok-goblok diri. Tolol si awak salat mah buru-buru inget ka dahar ai keur dahar tilok inget ka salat goblok si awak. Kitu-kitu ku urang tah awak urang tah. Masyaallah, masyaallah. Nah dibulak dibalik abeh urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala berangkat ka Madinah heula 8 poe di Madinah komplit alhamdulillah sejuk tentrem bersanding jeung khairul khalaik jeung afdalul makhlukot urang asa aya di gigireunana
Masya Allah salat asa bareng jeung Kangjeng asa aya digigirin nikmat perasa anu Kangjeng teh boga syafaat bakal nulungan jaga di akhirat manzar gobri ba'da wafati saha jelema nu datang ke kuburan kaula sabada wafat kaula wajabat syafaati wajib bakal menang syafaat kaula beuh urang aya di nagara Kangjeng indah salat intikaf maca shalawat mantep beres di Madinah terus ke Mekah ngalaksanakeun ibadah haji ihram wukuf Muzdalifah Mina selesai haji langsung ke pelataran haram didinyalah selama 10 hari jadi jumlah 30 poe di Madinah 8 laksanakeun haji di Mina 10 hari transit kemudian di pelataran haram di Zamzam 10 hari pula dipapagu puluhan bahkan ratusan manusia di antara nu mapag atuh keluarga boro-boro nu di dieu sono nu di jauh ge mapag di antarana eta nu di Jogja mapag ngendong malah di dieu panggih penting ngobrol di masjid dahar bareng isuk-isuk pamit nyana perbo ngobrol deui sakedeung tanda-tanda baliklah ke Jogja terus Kemis malam Jumat masih yasinan keneh jeung santri 1:30 karasa sesek dibawa ke dokter lempang masalah jadeukeut terus diimpus isuk-isuk sehat biasa nyarap ngobrol tapi nyana yang balik geus kenyeri cek dokter cek heula bagus cek dokter ya tunggu pemulihan akhirnya menurut dokter ya nanti setelah pulih boleh pulang geus hampir menang pulang ya kira ya kalau belum kasih pulang istirahat sare lep sare teu hudang-hudang terus tangka jam 3 Jumat ninggal nah iyalah umur jadi minantu abah anu kadua kahiji Haji Sofwan tinggalkeun nu kadua ieu Haji Muhadi Zainuddin LC keluaran Madinah nyen pondok pesantren termodern di Indonesia pertama sebab santrina nya nama mahasiswa hungkul teu narima bangsa di luar mahasiswa pondok pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin jadi nu sekolah di UII di UGM di macam-macam universitas tah nyantri di dieu dengan harapan kelak ketika jadi pejabat jadi bupati jadi gubernur nyana bisa mawas diri loba geus muridna anu jaradi pejabat di antara nu geus jadi bupati alhamdulillah berbeda nah etalah harapanana tah kamari maot dengan sekitar umur 66 tahun nah maot eta mapag heula mantap urang bacakeun Fatihah khusus yang pun adi di Jogja Kiai Haji Muhadi Zainuddin mudah-mudahan diterima iman Islamna
dihampura sakabeh dosana segala rupa kahadeanana diterima ku Gusti Allah caangkeun dilegakeun kuburanana diberi kenikmatan kubur bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Zikir Abdul zikri falamanu qawlu la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu akid alaiha nahya wa alaiha namuz wa alaiha wa biha إن شاء الله تعالى من الأمن برحمة الله وكرم جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شيء لله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cerita maot mah cerita maot eta nu mapag aya deui guru anak simkuring di Ciawi bareng ka Mekah sahotel hayang kapanggih jeung kula ai dahar masuk kapanggih jasa restoran dan hayang ngobrol kesempatan di Madinah akhirnya tekungsi ngobrol kebecena cekena ka Cilongok balik
sehat teu aya lalaon ka Ciawi sapoe 2 poe maot umur eta manu berangkat mun adikula Haji Zainuddin Haji Muhadi mau nu mapag hari yang manu berangkatna hari di Cikupa lain Haji Supari pembimbingnya boga naon ngaranna ngaberangkatkeun haji travel berangkat kapangi jeung kula di ditu biasa eueuh pasal pemajikanana tuh ngadoakeun mudah-mudahan salamet cekna balik ka dieu nang sapoe pamajikanana nu mau anu di imah bae tuh nyada ngadoakeun supaya beureun salaki salamet tuh diokeun nu ngadoakeun anu maot ieu ge sarua ieu anu bapag nu maot ai tadi mah guru anu berangkat nu maot wandak kuludain dawaun ilal maut setiap penyakit aya obatna kecuali maut hese teh mah obatna teh obat paeh eueuh jadi teu bisa kadang-kadang incu dapat menta cai jeung bapak kolot cai kiai cenanya jeung bapak kolot teh parah jasa poe di rumah sakit balik ka imah ngagoler nu maot nyana bapak kolot panjang umurna Masya Allah niatnya teu beres bener tadi supaya paeh sugan menang warisan aing aduh Gusti Allah hese teh urusan maut tuh dipake keresep kurang pake kacinta kurang kadang-kadang ninggalkeun urang ti heula kunaon ari jelema nu pikas sebeleun panjang umurna teu daek paeh-paeh ieu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala tak siap menghadapi maut diri urang ranapan gara-gara penting awak sia teh bakal paeh awak sia teh bakal paeh kitu-kitu ku urang ka awak urang tah sadengkeun paeh majak urang kadeuleu nu boga mobil-mobil nu dibawa imah komo hese duit ge teh dibawa amal dibawa tah urang diuk ku ari teh ye diuk di ngaji tah ngaranna amal engke kapanggih urang maot teh tah ngabentuk di dinya Waalaikumsalam ieu saya kula ngantunu ngaji di Cilengok teh di majelis anu hareudang teh jadi kula oh ya kasep amat iya niatna bagus deh assalamualaikum urusan saya ieu kula ngaji teh jore amat niat teh bagus jadi kasep jeung jorena kumaha niat urangna nah iyalah amal urang ya Allah ya Rabbi tak singade ya deh beramal deh supaya mukhlisina lahud ikhlaskeun apa yang kena kasep amal urang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu kula ngadoa di ditu jang diri kula jang keluarga jang kabehan kula didoakeun ya Allah ya Rabbi meureunanan batur ge hayangeun ieu datang ka Baitullah nu salila ieu batur teh ngan sakadar mustaqbilal Ka'bah bae di lemburna teu pernah ningali meureun hayangeun teu ka dieuna teh ku sebab meureunanan hiji kolot nomor kadua jauh nomor katuna teu boga duit teh aju angel kuari mah 17 tahun bahkan 20 tahun di lamun kuari daftar umur 60 tambah 20 kuburana nu bisa ke Mekah 80 tahun jarang kan. Nah
iyalah nasib-nasiban. Nah, pokoknya doakan ya Allah ya Rabb meureun harayangeun batur ge. Mudah-mudahan Gusti ahli-ahli Cilongok ahli majelis bisa daratan ka Baitullah Gusti di dieu. Dina teuna mudah-mudahan Gusti sarua meunang pangampura sakumaha nu datang. Gusti janji dina Al-Qur'an wa man dakhalahu kana amina, jelema nu datang ka Baitullah bakal aman. Aman tina siksa Allah. Kabitana di akhirat lain lalagaan, lain letik-letik kabita. Sebab ketika narangtung di mahsyar dihisab jol Baitullah dirarangkenan dihias. Nah ieu Baitullah dihias sakumaha panganten diberangkatkeun ka surga, malaikat pitah ngagerokeun setiap jelema nu pernah tawaf. Ya Allah. Pan aya tawaf babeda jeung salat, salat bade urang ge salat menghadap kiblat nganteun lain tawaf papan kudu langsung di Baitullah. Ge di pasar Kemis manu tawaf nu apan si Mbak. Kontrakan si Mbak tawaf na lain deui eta mah. Nah, ieu papan tawaf dah diiring ka surga ku jelema-jelema nu pernah tawaf. Masyaallah. Kabita rombongan-rombongan jelema ngiringkeun Baitullah ka surga. Nah, iyalah kaistimewaan jelema nu pernah tawaf. Teh kajian geus urang mah teu boga duit ieu apaleun Gusti ge bongan Gusti teu bere duit ka aing. Jadi aing hayang sebenarnya mah. Bongan nyana teu mere ka aing. Geus bae tungtut ku aing sia. Bejakeun ka Gusti. Gusti kula ge kabita ngan kunaon atuh kula dibere susah. Nah, bejakeun ka Gusti. Jitu mah urusan aing cek Allah teh. Atuh heuh tapi sia salat kurang kula ge salat. Atau itu bisa ka Baitullah mah salat bae sarua cek Gusti Allah. Urusan kasalamatan mah loba. Nu penting ikhlas. Nah, ieu mah urang keur ngabahas masalah hudnah. Hudnah teh ngayakeun perdamaian sementara, yakni gencatan senjata. Ketika mukminin perang jeung kafirin demi negakeun agama Allah, sabilillah li'i'la'i kalimatillah. Ulah eureun terus datang ke kiamat perang. Negakeun agama Allah. Adu kekuatan fisik didorong ku mental keyakinan anu kuat. Henteu diperangkeun teh lemah Islam. Sebab teu kanyahoan saha nu boga keyakinan jeung saha nu teu boga keyakinan eta ku perang. Ulah waka perang heulanan hudang ti peuting we tahajud. Saha anu boga keyakinan jeung saha nu teu boga keyakinan. Uji ku urang ka awak urang. Boro-boro perang sia awak. Hudang ti peuting ngalenggut bae. Bisa sia tahajud beurang mah sakumaha gateum sia. Teu nyaho kaler kidu. Aya tahajud beurang geus bae ngaringkuk teh ngaringkuk bae. Si awak ku kieu-kieu teuing tah eta karana perang jeung nafsu. Tah ieu mah perang di medan laga negakeun jeung ngaluhurkeun agama Allah. Perang taruhanana nyawa paeh sabilillah surga. Ngeunah urang ngomong doang mah. Di panggung ngomong kipu dolim geus ngomong atuh sabilillah teu dibere berkat bae menyeng. Sabilillah di mana tuh nah ye
ya orang kajahoan tegakna agama teh eta. Masyaallah. Hese. Urang mah malah nyengsirikeun kana perang teh. Dari disengsirikeun hebatkeun. Asal motifna sabilillah, tapi lamun motifna lain sabilillah tuh ulah. Cara di urang perang, eta kunaon ribut? Nu payahna ge loba. Kuna perebut limbah. Ya, ada lain sabilillah, sabili limbah tah mah. Jadi itu perang bae, perang kunaon? Merebutkeun naon teh? Merebutkeun cewek. Nah, Allah, cewek diperebutkeun kos eueuh deui ka Lampung embalaya sia. Aya nu putih aya, nu geulis aya, asal sia kuat adat. Adat napan Lampung mah ngajang hilek atuh geus. Mendingan mana tah berbes hideung tapi leuleus. Atuh deuk teu leuleus kumaha nya saaya-ayana sakikituna. Aduh, urang Lampung mah ngambek ge putih nya mah. Gelis, orang berbes, mun ngambek nya hideung nya beke. Oh pupurieun. Tapi lain gitu pembawaan daerah. Pembawaan daerah, urang lamun kapanggih jeung urang Lampung, jeung urang Palembang tegeug perasaan sasalaman ge lain deui. Sasalaman ge nya mah tuh. Tegeug, lain teh sopan emang kos kitu, urang teu betah. Teu betah, tapi lamun urang kapanggih jeung urang parahyangan, sopan, kebel-kebel ngarodok ngagoloh kantong urang. Aduh, pamalingan dengan sopan santun. Atuh beda-beda, ya. Nah, ieu urusan li'ila'i kalimatillah. Perang. Tegakkeun agama Allah. Ieu menyaritakeun di sebuah negara. Nu negara eta teh negara Islam, negara syariat, negara khalifah. Eueuh kuari mah tinggal cerita diakhiri ku Utsmaniyah Turki. Kamari ku urang geus dibahas tentang khalifah-khalifah anu urang geus nyaho kadar kekuatan khalifah diakhiri ku Turki Utsmaniyah. Geus kaharepna tinggal urang nungguan Imam Mahdi. Mahdi nu aya ge loba kuari. Haji Mahdi aya, Mang Mahdi aya, marahin gapleh malulu tama. Imam Mahdi nu asli ke bakal ditarungguan di Mekah. Mekah bakal diluasan. Nyaho atawa teu nyaho seperti eta terdorong ku situasi ya asli mah engke pan unggal negara geus teu kuat fitnah-fitnah. Ya datang ke Mekah dibunuhan santri ustad kiai. Geus teu kuat di unggal negara teh. Didominasi dirajai ku kufar Yahudi, Nasrani, berbagai kafir-kafir mendominasi politik, ekonomi, budaya. Islam tersisih kabelah ditunai ya ditembakkan, diracun. Otomatis kan teu kuat. Masjid dibeleuman, diganti masjid teh ku gereja. Kuari mah gereja diganti jadi masjid. Walaupun hiji dua, engke mah masjid jadi gereja. Memehna engke disandingan heula dua-dua, satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja. Masya Allah. Nah, kabelah dituna ya otomatis kontra. Ribut kekuat. Sebab naon pemerintahan selain pemerintahan Islam. Bisa jadi bupati nama kiai, DPR na abuya. Tapi teu make naon hartina kiai, naon hartina abuya atuh di DPR teu make mah naon bedana jeung bajingan.
cenah tah bupatina kiai tapi korupsi atuh mendingan bajingan tapi jujur. Iya teh kumaha deui? Mu cenah ustad, naonna lurahna. Tapi masya Allah, tah mah ustad, teu pernah bae sodaqoh. Teu mending jawara. Parangsana. Garut kiai jadi bupati. Ceng Pikri. Jadi dirantai. Gubernur gawari itu kiai dirantai. Jadi nah, badak lain di negara Islam kurang kuari teh. Islam lain di negara Islam atuh kitu bae sebab pakai aturan Walanda. Kajian kumaha ge didorong ku struktur kos kitu tah kepentingan wah komo kuari mun dicaritakeun kepentingan muringkak bulu lain muringkak bulu punduk nu handap ge milu muring melain lalagan kuari mah urang teu bisa disalahkeun ya geus menang tapi kok bisa dielehkeun eta lah di akhir zaman nu menang jadi eleh nu eleh jadi menang. Aya kepentingan nyanggakeun sadaya-daya emang lain hukum Islam. Nah, engke mah dibunuh. Wari mah karakter dibunuh teh karakter, dibunuh teh kitu perjuanganana, dibunuh teh naon kulturna. Dibunuh NU geus terbunuh wari kultur NU na geus milu ka ditu. Waduh, da kumaha deui. Kiai-kiai kan geus dibunuh ku wari. Gerakna nu dibunuh. Geus teu bisa gerak di negara jangan ngembangkeun agama eleh ku minoritas nu sok bacaan hadis teu kaget akhir zaman engke mah dibunuhan langsung dibrede langsung ke mah kiai teh ustad santri dibrede pae di ka mana coba ieu di kumaha unggal negara kos kitu unggal negara didominasi ku Yahudi otomatis careurik tinggal hiji dua geus teu kuat ke Mekah karumpul kabeh di Mekah nungguan Imam Mahdi geus teu kuat hirup di negara masing-masing nu salat teh ditembak nu salat teh dibunuh ai kuari mah pan bebas keneh nduk salat di masjid teu balik-balik ge elos. Ayo sia malah mah dititahan salat gua di dek salat. Engke waduh salat dibunuh. Titah ke gereja, titah ke kelenteng. Asup. Wari kan orang keur digiring-giring. Yahudi teh jago ngagiringkeunana mimiti ulah resep maca Quran dibere HP. Masa isuk-isuk can mandi geus kararieu bae. Mandi mah encan geus kararieu bae cileuh sagede poleca keneh. Kos urang Garut tah mah. Orang Garut ngurusan manuk, ai manuk di pandian nya can mandi. Garut bloon eta. Aduh, heheotan we, jangan can mandi tolol teh coba. Ja, masyaallah, teh mah Garut bloon itu Garut lain Garut per bapak majikan gue lain. Tuh siapa dehem ka aing. Hasud jak aing. Masya Allah. Tah eta kan di tahun gara-gara di luar pemikiran sehat. Ya, ai manuk di pandian rapi geus diheotan dibere cai dibere aingna teh diurusan. Eta teu sehat eta. Teu sehat. Ieu ge sarua isuk-isuk lain urusan awak urusan HP. Eta Yahudi bisa. Eueuh nu teu boga HP ku ari kiai bae 3 HP-na. Eta kepangkat kiai nu lain kiai mah wallahu alam. Nih kumaha tuh ya urusan eta mah jeung makhluk HP mah. Oh, urang teh geus terkontaminasi tak kuari. Nah, eueuh hiji jelema teu boga HP, eta pencipta HP hebat amat, masyaallah Yahudi. Sok geura ge. Takarak lahir doang geus mawa HP di jero beuteung. Berarti di beuteung geus aya toko HP. Ya Allah. Ieu kaharepna bakal kumaha ieu. Acak-acak. Berita heok geus loba jasa. Tuh siapa.
salah setik mah wajar beus ka aing teh aing teu menang salah. Ya Karim ya Allah. Nah, ieu teu karasa ka urang. Teu karasa. Kiai anu ngaharamkeun sapeker bebeakan datang ke haram sasalaman. Teu sah salat Jumaahna di masjid ketika aya sapekeran. HP mah gablek goblok. Deuk kumaha deui atuh. Ayeuna ngaharamkeun kabeh. Ye cenah HP mah eueuh sapekeran. Bongkar ku sia. Moal kadenge ku teulis sia sapekeran mah tolol. Bongkar ku nyana aya ge cenah leutik. Incu sapeker meureun tah mah. Anu gede haram anu leutik henteu. Berarti ieu mah mun nginum bir sagelas haram aya sasendok mah teu tolol. Ieu urang terkontaminasi ku ari. Masyaallah Karim. Ieu mah keur carita mangga-mangga bae kulo mah tilu kumaha nek diharam-haramkeun ieu mah urusannya jeung Allah. Mangga ngan ieu mah keur carita teu konsisten. Teu konsisten atuh. Pos kitu sapeker gede haram sapeker leutik henteu. Atuh TV diharam-haramkeun ku nyana. Ai nyana di kamar kieu bae. WA-an eta kan miskolan ya. Miskola daratin syariyah. Ya tipian. Aduh, Gusti di ka rumah. Akhir zaman. Ya Allah ya Rabb. Ya perjuangan agama mana lu kuat. Terkontaminasi. Nu murni atuh jak kiai ke kamari haram. Deketan ku pemerintah haram lah. Deketan dia bisa haram bisa halal sih. Kabelah itu nah halal goblok. Ieu si kiai nu mana teu boga aturan kiai. Teu boga keyakinan. Kumaha coba? Beuh, masyaallah. Neangan kiai nu konsisten, anu tegak, istiqomah, hese. Teu meunang wauh jeung bupati, teu meunang wauh jeung gubernur. Wauh jeung presiden masalah. Bahkan wauhan presiden asal niatna deuk ngasehatan presiden. Deuk ngasehatan bangsa jeung negara ulah rapuh ya. Waduh, lamun teu dinasehatan cilaka ya. Sok ka bupati, ka gubernur, ka presiden, mangga masalah. Lah iki mah orang mengkono. Lah balik ke sing istana iku ngejingjing ge. Orang ngejingjing manyun mengkonon kiaiku. Wah, lam yabres iku mah. Kiai ora beres. Iya, kiai Jawa di sararese we. Henteu rek kumaha nganjang diri urang, coba sing lempeng. Sakali haram-haram, sakali halal-halal. Kumaha cek Allah urang diatur ku Allah. Nah, ieu mah negara bentukna syariat. Bisa orang-orang kafir cicing di negara eta, tapi make aturan-aturan syariat. Ketika Islam nyerang ke negara kafir, diilai kalimatillah, didele situasina kuat apa henteu? Ketika teu kuat, gencetan senjata. Untuk sementara eureun heula perang kadhafina bikillati adadin. Seperti lemah golongan urang mukminin. Lemah teh bikillati adadin ku saeutikna bilangan. Perang teh kapan perang? Kudu aya ahli perang, tentara berarti TNI, ahli perang. Polisi mah jalain tukang perang, tukang priwit. Mal bisaan perang polisi mah. Moal tukang perang mah TNI, lamun di negara tentara. Wah, bahaya. Aing geus prak-prakanan nama perang teh rakyat-rakyat keneh. Urang ningali Baghdad, urang ningali Suriah, urang ningali Yaman, ningali Turki. Prak-prakanan nama engke atuh rakyat dibere senjata perang. Atuh ngaranna ge rakyat dididik paling geus saminggu 2 minggu. Ai tentara makan geus jelas, lumpat sabaraha kilo sapatuna geus jelas teu meunang lecet.
babawaan dididik perang mantak nama lamun titah perang teh resepeun sebab dunia pokoknya tukang tinju titah tinju atuh resep kos tukang main gaple waduh dibere kartu gaple atuh geus keong bae keong jasa dunia ada dunia di mana kos kiai mun Haji Pudoli neuleuh panggung geus keong bae tah dunia atuh Masya Allah. Nah ku ariba ieu urang teh ieu kita perang atuh embung sebab lan teu dididik perang urang dididik teh isuk-isuk ngawuduk enterek deres ngawuduk atawa ngupat endek ke kantor ka pasar deus ieu mah enterek ka mamana ge ngawuduk banyak urang Indonesia mah tolol nu deuk ka kantor deuk ka ladang deuk ka pasar nyana bebekalan heula wajar ieu mah moal ka mamana gedean nyana ngawudukna goblok teh coba tah eta lah ieu perang haju barang perang lemah lantaran saeutik bing bilangan tertembak misalnya tentarana haju ngurangan tina 1000 menjadi 500 dipaksakeun eleh gencatan senjata heula eureun heula ulah dilanjut ongkos tinju suka tinju deui golepak udangkeun deui tinju deui golepak diteruskeun bae bunuh diri eta tolong atuh eureun gencatan tinju heula pencetan lawan gila-gila teh bisa teruskeun kitu ulah datang ke main bola masa eleh 25 kan ngisinkeun di negara di dunia di batur mah aya nu eleh 25 iwal ti Indonesia hiji-hijina negara anu pernah eleh datang ka gul eleh 25 malah aya di negara lehan mah atuh eureun goblok sia menyasup deui geus aturan mah teu cukup ka 11 ulah datang ka 25 mah eleh 25 Masya Allah eta mah beureunan teu ditoelan bolana tak ieu eureun ieu perang makan nyawa bangpina bikin leti adadin nah urang ge mun aya hiji awewe kemudian urang bogoh batur loba nu bogoh kira-kira urang bakal eleh atuh mending neangan deui ulah dipaksakeun saingan walah sapira awewe budak aing mana kenal nah anu udaikeun ka aing moal ieu mah moal milu saingan kos kitu tah eta ngaranna jelema bener kos kitu ieu bapuku duit teu boga awak saaya-aya beungeut pas-pasan tapi tetep beda teu bisa pokona saingan jeung aing naon nu dipake saingan meureun tah eta jelema kos kitu bunuh diri karana eureun lah gencetan cinta eta ngaranna tuh atawa bikin lati uhbatin setik persiapanana persiapan munisila ya kurang dipaksakan perang loba ai bilangan mah ngan kudu dahar persiapan dahareunana kurang nginum persiapan saing kurang daripada bahaya ieu mah teu kudu diperangkeun diantep bae kurang cai pae mending engeusan perang mah boro-boro perang kurang ibadah haji bae ge ibadah haji kurang cai bae ge waduh mana panas aju kekurangan cai bahaya tuh bisa ibadah komo perang nah mun di sini kekurangan misalnya kurang cai be ulah kurang dahar nu mantek Taliban eta kuat di dunia Taliban teh kuat bingungin Yahudi ge geus di embargo geus dikurangan nya nama model hiji korma kekuatanna teh 3 poe hiji korma nya ngadahar korma hiji fisikna kekuatanana 3 poe ting teu dahar ge kuat mantak Yahudi gideg ge eta ke bangsa Taliban kos kitu beh kunaon eta ieu teh aneh roti asal segede kieu bae ngadahar roti segede kieu set cukup 3 poe teh anu saminggu kuari kan dididik anak-anak urang Taliban mah dididik supaya kuat fisik di samping latihan fisik nyana latihan diantarana kuat teu dahar teu nginum 3 poe 7 poe Masya Allah pan urang isuk-isuk roti segede kieu nah aya deui babaturan mawa kumat nginum can dahar eta
tetep aja 10 mah boy udah candar tadi roti dawa semua dek kieu padahal jadi Indonesia mah kudu dahar mah heran itu orang luar negeri mah pan orang mana orang ka masjidnya bawa dahareun roti segede kieu jeung korma geus atuh datang ka jero teh nya nama anteng di jero masjid dahar teh roti segede kieu korma beres dahar urang mah dibere roti encan dahar sangon encan dahar wuduk ki can asup dahar wuduk. Mata orang luar negeri ke orang Indonesia mah hideung we riweuh aing mah Malaysia cek cenah. Sampai aku waktu ku dahar melulu. Ya Allah, orang luar negeri mah babari ibadah. Nah, ieu nu paling pake kabingung ku Yahudi Taliban soal dahar. Cukup korma hiji, set salegut, cai 3 poe teu dahar. Angkat senjata bang. Nah, ku Allah diberi kaleuwihan jana hirup teh untuk perang. Tekadna kos kitu. Boga anak mun lahir lalaki geus keom bae. Geus dijadikeun panglima ku ya. Dididik langsung kuari masih. Mantak mun eueuh eta di dunia kuari mal rame. Mal rame ya ramena di dunia teh aya eta. Jana mah jaljol bae heran. Perang Baghdad ti diondang deh datang. Perang Suriah ti diondang deh datang. Indonesia kamari poso datang. Atuh kamari Jakarta teh tinggal mencet kenop bae, urang Taliban geus datang. Ka Indonesia ka Jakarta beus dijadikeun perang nyana siap. Eta teu make tiket ka dieu heran. Heran jalan mana eta? Emang kamari di Jakarta teu loba kitu orang Taliban geus loba irung mararancung kararieu. Perangnya aju barang terjadi perang sorangan itu makanya wallahu alam nyana mah diciptakeun diri masing-masing jang perang jadi ngadanya perang tersep cek nyana ini makanan gua resep ya Allah ya Rabb nailah aya hamba-hamba Allah makhluk Allah nu seperti eta mun eueuh eta marame di dunia okos kuali orang ngadenge Osama bin Laden hebat hajut set eueuh kuari emang maot henteu maot encan maot nu kamari diisukeun wae henteu pae itu kok eureun ya seperti eta lah keur ngabangun deui kumaha sebab naon dilanjutkeun bahaya dibangun deui goyana kekuatan-kekuatanana tak eta teh kos kitu kan urang mah teu nyaho nyana nu leuwih nyahona. Ta Islam teh terus supaya ya'lu wala yu'la aleh didik. Mentak di hareupeun kafir teh ulah ngoyo Islam mah kajen teuing teu boga duit kos boga duit. Ya kudu kitu di hareupeun kafir mah tuh. Berapa beli kos kitu teh? Di hareupeun kafir. Modas berapa 2 miliar. 2 miliar. Padahal mah angkot gitu gableng. Ya ada berkafir, cepat cekapin ya sih, nembel sombong amat nih, lain sombong, itu emang aing mesugi. Duh, di hadapan kafir teh ulah boy, mapan orang sedih nyembah ke Allah, Allah nu maha kaya, nu ngatur orang, ai orang tukang ngelapan sepatu kafir. Sinana gena hirana deui, masya Allah. Nah, ayo keur carita. Dhafina bikillati adadin wa uhbatin aw rajai islamin atawa berharap Islamna para kufar eureun perang diharapkeun supaya A B C bisa asup Islam sakumaha sejarah anu pernah dilakukeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Hudaybiyah Kangjeng teh mun perang di atas angin menang mantak Sidina Umar marah Sidina Ali marah geus bakal menang jasa ieu mun perang tapi Kangjeng Nabi tetep bae perjanjian Hudaybiyah tulis Kangjeng Nabi nyana berjanji 1 menang asup Mekah tulis 2 ketika di luar Quraisy ngilu
dipersilahkan dekat maman lagi. Tapi ketika orang Quraisy aya ka Madinah milu ka Kangjeng mesti dibalikeun deui. Tapi lamun milu ka manehanana teu kudu dibalik. Orang Madinah milu ka Quraisy teu kudu dibalikeun, kan aya ketimpangan. Kangjeng lamun perang harita menang, tetapi perjanjian tersebut kita ditulis, Ali tulis begitu Muhammad Rasulullah apaan cek tokoh Quraisy ya ulah Muhammad Rasulillah Muhammad bin Abdillah namun nyana Rasul mah atuh aing nurut lain Rasul nyana mah cek Kangjeng Nabi hapus Ali embung cek sirina Ali ya asli Rasul tuh hapus bae embung cek sirina Ali mah nya kula tutah ngapus Rasulillah embung lanjut cek sirina Ali cek urang Quraisy lain Rasulillah Muhammad bin Abdillah lamun Rasulillah mah atuh aing nurut sama Muhammad sapila anak Abdullah cek sirina Ali sia goblok amat sih koy sih sirina Ali atuh jawab ku Kangjeng Nabi mah dicek sulah sok kitu geus mundur li mundur bahaya sih mah akhirnya kan ku Kangjeng Nabi nu ngahapusna langsung Kangjeng Nabi sorangan kurang kumaha kepiawayan Kangjeng Nabi menang mun perang tetapi aya rahasia nu teu nyahoeun sina Umar teu nyahoeun sina Ali teu nyahoeun para sahabat aya rahasia-rahasia di balik kesadaran kekalahan secara zahir orang bakal menang di hareup. Nah iya aya rojai islamihim aya harapan Islam lamun dijadikan perang balaya sakikituna bae tapi pending heula ternyata dalam pending tersebut anu arasup Islam tokoh-tokoh Quraisy teh lobana luar biasa. Iyalah rahasia rojai Islam mantak urang lamun aya naon sadarkeun heula lalaunan urang mun ribut jeung pipa majikaneun ulah aju langsung ponis ulah tungguan sadarna kege aya dukungan mungkin adina ke kakana ke mamangna ke bapakna bener musyawarah geus bae ulah dijadikeun berarti kan putusanna hasil atau jadikeun nah ieu rojai islamihim badli jizyatin atawa karena mikeun upeti mere upeti diharapkeun pending peperangan supaya nyana mere upeti supaya mere upeti jadi kan nambahan deui jeung biaya-biaya perang dan ieu urang lamun nyaritakeun Saudi Arabia kandas urut peperangan kamari kuari kan dijajah dagara teh kuari teh geus dijajah kabeh ku Cina urang lamun nyaritakeun Saudi Arabia zahirna mah hebat orang keur dijajah ku Cina percis ku negara urang kuari keur dijajah kan seserian ge urang teh keur dijajah itu kamari mah ku Belanda kuari ku Cina dijajah segala rupa ieu teh dikendalikeun ku Cina urang keur dijajah ieu teh kemenangan presiden urang nu kamari teh ternyata hasilna urang teh dijajah eueuh masalah sih jadi bermasalah sama urang sebagai rakyat ngan nama teu masalah aju kumaha teu kumaha biasa bae penting mah urang mah mengenal Allah ibadah ka Allah menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala mengendalikan negara anu nyana kurang ka Allah atuh kajen urusan nyana engke di akhirat atuh nyana urang ka surga atuh nyana mah atuh ya terserah tuh mainnya urang ka surga jana ka surga itu urang demo di akhirat urusan emangna cenah nu Bapak sia cak ya teh lain tapi urang nyawa aturan cek itu hungkul nah geus dijajah Arab dijajah urang dijajah ieu teh keur dijajah negara nu mantak diacak-acak teh Suriah teh dijajah Yahudi terus we orang kafir nu ngajajah teh nu kuduna mah Islam nu ngajajah negara kafir sakumaha amanat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemah gara-gara geus karasa ku urang lemah
orang lamun boga persetujuan urusan agama dekasa berlindung coba dekasa berlindung ke DPR mana lu bisa urusan agama mal bisa perlindungan kuat. Fa ilam yakun wallahu a'lam.